Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureun ka Marang. Wah. Bobo. Rongsok. Susah sebeak-beak, sasapu bang poe, sasapu, muntah loba wae, terus panik beakna. Rongsok. Oleh mur perena sasapu wae. Cek, boga rongsok tuh cek. Ayo rongsok mah ngan saeutik. Ayo kajian. Ayo tuturkeun urang. Ayo. Gimana cek, rongsokna cek? Ayo we kedan nepi, tuturkeun we. Tuh. Gimana cek? Di tepi-tepi gini, ngebantu rongsokana. Tuturkeun we. Bisa loba mah, tuturkeun we. Mana gening ke tepi-tepi? Ayo tuturkeun we, saeutik deui. Nepi-nepi gening cek. Ya, kiri lah. Ayo kadang deui. Tah. Gimana cek? Beli lagi gening. Kadang nepi. Eta? Eta rongsokan hata. Deh, bang cepat-cepat tadi deh. Manis segala muter. Mana rongsokana? Deh, rongsokan aja. Tah. Deh, bang sautik. Kan tadi ngomong saeutik. Ima main kaminya punya kaca na tuh. Gakeun deh. Menang sabaraha we? Ya, 1000. Mun 1000 mah ikan apa tuh? 5 siki. Geus kajen lah. Beli permen budak. Sugan teh loba main ikut kirilingan. Mani mau gok ah. Coba teh ke anak-anakan apa awak jalunanya. Kemana neangan jaluna sih nya? Kan halarese ke anakan wae. Teh irahayeun anak-anak jalu. Kira boga batina sia teh teu ngajuru-ngajuru. Ieu lok sia teh majir domba moal anakan. Kira anak-anak. Nanya nengan jaluna sugan ngejeng ka batur lah, nengan heula ah. Sugan boga batur. Isung kemana-mana nengan jalu teh. Marpo ah, ketemu lagi. Dek ka mana-mana Marpo ah. Nengan jalu aing teh teu menang-menang. Panggal jelema teu menang pisan. Mana teh di mana pian? Orang nanya teu dijawab. Urang pas nengan jalu teu menang-menang. Teh kenangan jalu. Jalu naon? Jalu domba. Sugan teh. Jalu kikuk. Ah, sama kitu wae. Goblok sama pian, kitu mah jalu duda. Emang jalu naon? Jalu domba, urang nengan jalu. Domba urang teh anak-anakan, kasanya nengan jalu domba. Rasakeun teh jalu domba. Bapak orang bogaeun. Antur urang ka bapa maneh. Bung ah, orang dek main bola jeung barudak. Sorangan weh. Hayu atuh antur, teh nyaho urang mah. Paling bapak orang jam sakieu mah keur di kebon. Sampai ka ditu. Heuh atuh. Mana jelemana nya teu ketempoan. Kamana sih nyumputna jelemana? Oh, itu tuh. Ketempoan jelemana tuh. Teu katempo poe kieu sarua. Hayeuna kos deun sampe. Kang, aya eueuh. Barala ya. Akal jagong. Daerah sakieu mah ya. Buahan sugan ya, kacang ya. Ngaredok. Sanu gogoroan sih.
Murana masih gak si marpuah. Ada kenal si marpuah kan dia. Paralah ya. Kang, Nah, marpuah sih kan dia. Kangen ka orang. oh kangen lain mah kangen orang mah rek nanyakeun domba. Lu ganteng, eta domba. Ya boga aing domba mah rek naon. Urang boga domba wewe teh anak-anakan. Nang hubungan aja aing. Ya sugan akang boga. Aduh, mogok we. Sawah ya. Balanjir, untuk diberahkeun ah. Bisa ka keueum euy. Semujan ieu mah aduh, kudu loba ka sawah. Ka warung meuli kumeli. Uyut pang meulikeun kumeli. Daek mana duitna? Ya. Yan. Ya nyen kopi. Tuh, mogok ya si sawah apa ya? Aduh. Tengah kilo nya. Tes. Kumelina ring garoreng jang. Nya. Geus di ladangan ku tukang warungna. Garoreng. Padak balik di sawah, Pak. Oh, mogok lah. Uyut boga kumbeli goreng. Nah, bawa tadi ngeunah si anet teh. Komo hanet-hanet mah. Nah, cokot mah. Kadang gua. Bola bener kebeneran ya. Ngeunah si dana. Mana arek membeli goreng. Komo hanet-hanet mah. Gila ting udah teh. Kopi geus beak teh. Pendatang keneh wae. Yot. Yot. Mana kumbeli goreng teh? Ya. Beresin ke bapak. Yo, Kumbeli goreng. Kita pak, beli nak. Aku beli plastikan kieu. Ieu mah. Mana? Cuma atak keneh beliina ge. Buruk kieu beliina ge. Ieu kos ieu gitu orang aku beli goreng teh. Nah, kopi geleng teh. Malah beli goreng atuh. Ieu mah buruk, beli buruk. Ieu mah. Cuman teh digoreng hanet-hanet. Waram moy gitu itu beliina ge. Digoreng sih di itu diberi minyak digoreng malah beli goreng atuh buruk mah beliina ge Bahasa Sundana buruk emang naon? ya goreng Jadi beli goreng.